dia jualanana? Abi pesan di Mang. Bener ya? Yang lalu satu ayo mah. Masuk lu baba belatekan. Bener ya boleh? Abi mah langganan di bakso panjang kieu mah. Aing aja di bakso di jalanan. Pesen mah ya. Mana-mana aing pakai wae. Oke ya. Cabul Mang. Mang. Abi balik dulu. Abi di bakso PCM. Mang, ras kumaha abi bakso PCM. Yang mau misalkan saya nyaing balik. Beak, dagangan aing payu berarti. Oh. Terus maksudnya naon nanya-nanya gitu? Ya tos kuwi aing salah deui anjing kumaha. Ya balanja deui lah abi. Hah? Balanja deui. Balanja deui. Aku mah pamikiranna pan mang teh pedagang, penjual bakso. Dapat mang balanja. Ieu mang mah cukup jadi penjual we. Tong balanja deui, tong jadi pembeli. Cekap abi mang jadi pembeli mah. Anu tukang balanja mah cekap abi balanja bakso mah. Mang heran. Bet balanja. Jadi bakso nanti mang teh balanja deui. Terus kalau misalkan bakso aing beak, isuk aing dagang naon? Hah? Kan bener aja kudu balanja deui baksona. Kan mang teh icalan bakso. Aing jualan bakso. Ya berarti mang teh penjual. Aing penjual. Nah, bet aing jadi pembeli. Kumaha pamikiran. Wah, aing ngenan. Depan aing lamun misalkan jualan, lamun aing teu meuli bakso naik di mana? Jualan naik di mana aing? Kayak mang abi teh resep jalmi paling teu suka jalmi teh kamu-kamu. Abi banaro. Aing ngenan. Mang teh cekap jadi penjual bakso we. Nah, jadi hoyong pembeli bakso. Cekap abi, Mang, anu pembeli mah. Yo. Mang, teu meuli bakso, Mang mah cukup jadi penjual we. Kahati gua aing kahati heuh. Nah, aing ka hati mah atuh. Lamun aing misalkan aing jualan, aing teu balanja deui di mana aing dagangna? Kan meureun aing teh kudu meuli heula. Sahabat kudu meuli heula, san Mang mah penjual. Sahabat hayang meuli. Cekap abi Mang nu meuli mah. Lieur aing lila-lila bang jeung jalma nu kieu wae aing. Jelas Mang mah teu jadi mana jadi horeang. Sia, nu teu jelas. Tapi ngabina teuing cek aing ngenan. Dari mana-mana aing pagi wae jeung jalma eta. Awas ku aing mun datang ka dieu sia ku aing. Aing ngaran-ngaran gawe mah kudu ditekuni segala sesuatu naon ditekuni pasti insyaallah berkah. Besok punya kacang dia coding. Aduh, coba ancang lampasan yuk. Nama ieu mobil si Bos Pauji teh. Cenah keur dihadean di. Jika si Marisol ini. Mang, nak keur naon di dia? Naon sia ka dia? Ek neangan Bos Pauji Oh, wah, Bos Pauji mah geus balik ke Bandung. balik. Naon sia ka dia? Kapan keur ngahadean mobil di aing di dia? Oh, Naon sia kitu? emang nu saya? Ya jelas nu aing lah. Ini pegawai-pegawai aing keur kontrol pegawai ya di dia. Naon mana gitu? Kontrol. Ek manggihan Bos Pauji. Oh, wah, geus balik mobil nama aya tuh keur dihadean tuh, nu keur gawean agean ya. Tempok dia teu percaya mah. Iya mobil Bos Pauji ya keur dihadean di aing. Oh, nu ieu. Mang ieu nak kade lalaunan mah sanggeunana nya. Kade ulah-ulah tarik teuing bisi eta. Pokona mah lamun misalkan aya customer datang kudu dihaluskeun pagaweanana. Ieu pagawe aing. Tuh, tingali mau dipananana. Cakapan? Bos Pauji mah geus langganan di aing. Kang, sing bener gawena, ulah-ulah leak kitu. Amelia Jaya. Oh, Amelia Jaya. Sing bener gawena ulah-ulah leak. Kurang kumaha ku aing teh. Carot. Oh, ieu paranting angkutan ieu, apa teh sia carot? Marmot lin. Wortel. Oh, Marmot sia mah. Ieu geus diberesan ieu nu hareup ya. Geus diberesan ya? Hah? Sok sing balaner gawena. Aing loba pagawe mah di dia mah ding. urang ilu gawe tuh. Moal, eueuh lowongan. Spinu wae mah. Deng atuh peraku kabalad. Wah geus pinu nu eta ieu mah abg geus arayaan nu gawe di dia mah. Isukan deui lamun misalkan aya ke ku aing di bejaan. Geus pinu ayeuna mah. Bae Di dia mah leungeun agenan kudu geus terampil untuk para radu nyokotan pagawe. Heuh bae aing tukang ngelas. Moal eueuh loba tukang las mah di dia genan. Tukang nyugu bae. Moal eueuh. Sing bener ngukurna Kang, ulah para radu teuing gawe. Made. Gitu. Ya, Sing bener itu bemper gawean. Di dagoan itu kudu bogana ah. kakak Kakak keur naon ieu di dieu? ieu nuju pengarahan. Ih, gawe geus. Gawe. Esok ding Iya, saha ieu?
Yuk, dudungan kedua. Hah? Dudungan kedua. Ayo itu sah. Pagawe biasa. Aduh, si kunyuk nyebutkeun bos cenah. Nges bos. Guys. Ah, sabarna. 82. Hah? 82. Nah, 82. Sabaran hijina aya. Saporsina. Saporsina 10 ah. Atau yang 10-an memurin paling ke 20.000 ah. Nah, jadi 8 sabarna 82. Pan saya 8 porsi, tas sareng nambih colok hiji. Jadi 82. 8 porsi di mana? Kan abi ngamam lagi dengan 2. 8 porsi di mana ieu? Ngai mah kau jangkai mah bos. Pesen tadi. Sia mungkus ya. Heeh. Sawarena. Tadi teh 2006. Si kunyuk suka. Sia mungkus sabar hiji ieu. Sesana we tadi apa tuh? Si anjing. Lenyum Mana si ada monyet. Udah tuh. Yuk ya. Yuk mah dia. Sae. Datang ngaliwat ka dia marukankeun aing di dia meureun nya. Oh, biar kadinya hungkul saeutik, balik ka dieu urang yang ngajak eta. Nah balik deui dia tadi. Ieu pan tadi mah ngompol heula, bos. Mana duit lu kamari? Tuh can aya, ke heula. Aing naon sia mah? Kamari nyebutkeunna moal lila. Ku aing ditagi sorena nyebutkeunna ke isu. Isu ku aing ditagi nyebutkeunna ke burit. Ya bisa rek peuting ayeuna. Can aya, bos, ke heula pan aing kamari teh bayar heuh. Da kitu aing deung nyeri beuteung aing teh meuli heula obat kapake. Obat teh sabaraha tuh sabaraha pira harga obat sia teh? Heuh lamun sakali aing meuli obatna pan eta mah pika sababaraha kali aing mulus bae. Bayar apa? Bayar ayeuna. Ayeuna mah aing eueuh teu mawa duit. Urang main teu mawa duit. Siak bayar moal. Erek aing bayar, bos. Oh, sok atuh ayeuna bayar. Aya aing di imah duit mah. Aing teu mawa aing mah teu mawa duit, dateng ngajakeun mama duit aing mah. Sia mah ngabohong wae ka aing teh kuman sia mah. Udah aing mun apal obos di dia mah aing teh beureun geus langsung mawa duit di imah teh. Alasan sia mah loba alasan. Lain alasan, Kamari ku bos. aing di tangan ka imah kena nyebutkeun eueuh. Sia teh. Kamari mah eueuh, ayeuna mah aya, ngan kurang teh dibawa. Bayar heula tuh aya mah. Heuh pan aing teh mawa duit, ayeuna mah nya aing balik heula sok. Pan jauh. Da urang teh apal si obos di dia. Yo kieu we tuh. Aing nginjem heula teh obos, jang ongkos. Anjing ongkos kumaha? Ji, atuh aing moal bisa bayar, pan cenah kudu bayar. Heuh urang nginjem heula jang ongkos. Engke Berapa? 50.000 we. Bayar tapi ayeuna. Heuh aing moal duit ka imah, pan cenah aing teh moal duit ayeuna mah. Awas ku aing mun bohong deui ku aing diuruskeun sia teh. Menyoyo we ngabohong atuh. Ya, Tah kitu. Obos dagoan di dieu nya. tungguan ku aing awas ku aing ngomong Oh, sama atuh. deui sia. Tenang we. Nya dagoannya, Bos. Bayar cek aingenan kayak gablek utang teh geura ulah sok. Kan sok ukur hinjem na hungkul sia mah giliran mayarna hararese. Pan ieu aing ek bayar, urang njem heula jang ongkosna ti Bawa obos. tungguan ku aing di dieu. Heeh, dagoannya. Tungguan ku aing di dieu ulah lila teuing. Sia mah kana nginjem teh meni segut pisan, giliran mayarna meni hararese. Hede. Injum we pagaweanana teh. Dasar bos goblok. Angger we ngadat-ngadat ke dibere aing duit. Sapodo teuing, keun sina nungguan di dinya. Aing di imah kita gablek duit. Aya teh 50.000 aing pan lumayan. Aduh. Nasi kunyuk lila-lila tinggi mau duit teh. Beri jong ku aing kalak ditambahan deui duit teh. Aduh. Atuh kakak bikin nambahan ieu mau utang si kunyuk aing. Nah aing kumaha ieu? Duit aing kalak nambahan ieu. Mau utang ke si kunyuk. Anjing. Ieu mah aing si dewa-dewa ieu mah.